Kumaha atuh mak? Tinggal itu ngararamu kitu. Mak teu hayang apal uing mah. Duit uing ka dieu deui gantian ah. Naon ngadaon kacau kieu geuningan. Dia deui duit abi mak. Anas geus ngajual sendal sabelah jang mayar arisan. Saminggu tah kemana-mana abi bebelaan nyeker sabelah. Muhun jang hampura pisanya. Da mate atuh laina maksud codekah kasadayana. Da kumaha deui atuh aya kesempatan mah. Naon salah na ngamanfaatkeun kan? Dibeset sia ku uing mah. Hacis abi ge uihkeun deui atuh mak. Geus samet dieu we jadi incu emak teh. Isin ku aa itu. Teu hayang nyaho, pokona mah eta kontrakan nu dibangun ku emak jadi milik abi jeung si Ajah. Lumayan hitung-hitung dipangkuriakeun we. Mantap, Mang. Saya sependapat sama Anda. Sekarang saya sama Anda dapat kandang. Heuga tulang ke digantian nungtut ku emaknya. Pek we eta kontrakan pake kumane jang Daslim jang Ajah. Keun we mama ayeuna rek hiber we. Eta ku keukeuh hiber. Nah turunan piit kitu si mah teh. Hampura we kasadayananya. Insya Allah lah bulan payun mama rek ngayakeun tumpangan bola. Jigana teh rame meureun. Iu. Matong nyari-nyari masalahan wae atulah. Abi anu kemaluan mah. Reureuh we emak geus kolot mak lah. Bisi deretur kuno maha kawasa. Tah kitu mah nya hampura we ieu mah. Pongana atuh da kadon pelanggaran kieu. Mohon ujang mage hampuranya. Tapi aya nu 100 teh kumaha aya panginten jang? Mah yang di 100 poekeun. Heureuy ujang mama heureuy atuh. Ih si mama. Kek. Ieu teh meuni asa aya nu kurang hiji jelema. Aya orang Arab ka mana? Nah teu ka dieu. Eueuh mak keur diinfus di rumah sakit gara-gara teu dahar saminggu.